Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dengan dawu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah sa'asuna Gusti Allah la yu'azibu etamwani sa Allah al-khossata kapirang-pirang jama anu pinter ke jama alim. Al-khossata kapirang-pirang jama pinter bizunubil amati usaban pirang-pirang dosana pirang-pirang jama anu bodoh. Hatta yuro sehingga yang ditingali naon almun karu munkaran bayana al-murihin aran-karana haruskan khosoh kabeh waum bayar tu khosoh kabeh kodiruna etno kawasa kabeh ala ayun kiruhu kana yen kara iya khosoh kabeh kana munkar ala ayun kiruna utuluitin kara iya khosoh kabeh kana munkar. Nah, lamun geus munkar aya dihareupeun padahal khosoh marampuh kana inkar tapi teu inkar akara Allah bakal nyiksa ka khosoh. Waruwiya diriwayatkeun warawa jeung riwayatkeun saha Abu Umamah al-Bahili anu Nabi kanjeng sallallahu riwayatkeun anu kana saeunakan Nabi qala eta ngadawuh kanjeng Nabi. Kaifa eta kumaha antum ari aranjeun kabeh. Warma eta kumaha aranjeun kabeh. Ila pogo di mana-mana latut saha nisa hukum pirang-pirang awe aranjeun kabeh wa fasaqo jeung fasik. Saha sababukum ya maksar sabab. Saha sababukum pirang-pirang pemuda aranjeun kabeh wa tarokum jeung ninggalkeun aranjeun kabeh jihadakum kana jihad aranjeun kabeh. Qalu ngadauh sahabat kami. Wa inna zalika jeung saestuna itu togo nisa hukum laka inun yakin anu bukti. Sekarang bakal bukti. Laka inun yakin bukti ya Rasulullah. Qala ngada Rasulullah na'am benar. Waladi demi dat nafsi anu ari awak kami ia di tetepna tangan ka kawasan lagi wasadu jeung ari anu leuwih banget minhu tibatan itu nisa hukum saya kuno eta bakal bukti asyad qalu ngadau sahabat kami wa ma jari naon perkara asyadu eta leuwih banget minhu tibatan itu nisa hukum ya Rasulullah. Qala ngadau Rasulullah. Kaifa eta kumaha antum ari aranjeun kabeh. Di dalam ta'muru di mana-mana semarentah aranjeun kabeh di ma'rufin walam tanhau jeung teu nyegah aranjeun kabeh an munkarin. Qalu ngadau sahabat kabeh. Wa qainun jeung eta nu bukti bakal bukti. Wa qainun jeung eta nu bukti dari sahar itu lam ta'muru bi ma'rufin. Ya Rasulullah, kalau Rasulullah na'am benar. Walazi demi dat nafsi anu ari awak kami dia di etep natana wasan lagi. Wasadu jeung ari anu leuwih banget minhu tibatan lam ta'muru saya kuno eta bakal bukti asyad. Qalu ngadau sahabat kami. Wa ma jari naon perkara asyadu eta leuwih banget minhu tibatan itu lam ta'muru bi ma'rufin. Qala ngada Rasulullah ayat-ayat sakuma antum ari aranjeun kami idaro ayatu ningali aranjeun kami al ma'rufa kana perkara alus munkaron kana munkar ma'ruf disirekeun munkar wal munkar jeung kana munkar ma'rufan kana kalusan qalu ngada sahabat kami wa qainun jeung eta bukti dalika ari itu ayatum al ma'rufa munkaron. Ya Rasulullah, qala Rasulullah na'am benar. Wallazi demi nafsi anu ari awak kami dia di datang kawasan lagi. Wa sadu jeung ari anu leuwih banget minhu tibatan itu ayatum al ma'rufa munkaron. Saya kuno eta maka bukti asyad. Qalu ngadau sahabat kami. Wa ma jadi naon perkara asyadu eta leuwih banget minhu tibatan itu ayatum ma'rufa munkaron. Ayatum al-ma'ruf munkaron.
Kala ngadawu Rasulullah kaya paetna kumaha antum ari aranjeun kami iza amartum di mana-mana marentah aranjeun kami di mungkari kana pamungkaran wa nahayatum jeung nyegah aranjeun kami anu ma'ruf pirang halusan. Kalau ada sahabat kami. Wa kainun jeung eta bukti dalika ari itu amartum bil munkari. Ya Rasulullah, wa Rasulullah naam benar. Waladzi benidat nafsi anu ari awak kami dia di eta tentang kawasan lagi. Wa sadu jeung ari anu banget minhu timatan amartum bil munkari. Saya pun eta bakal bukti asada. Yaqulu Allahu Ta'ala bi halaftu. Yaqulu bakal ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Bi kukan halaftu sumpah kami. La atihanna. Yakin bakal merek maparin. Yakin bakal merek saya tuna kami lahum karena kami. Fitnatan kana fitnah yasiru anu jadi saha al-halimu zaman hilim pihana fitnah hairona terbini. Wana ikrimata jeung katampit ikrimah adi bin Abbasin katampit Ibnu Abbas rahimat wala ngadawu Ibnu Abbas wala ngadawu sallallahu alaihi wasallam. La tafifanna wa qafayakit. La takipanna ulah titing sayasuna anjen inda rajulin deket penjelasi yuk tanu adipaihan irojul madluman bari amidolim. Paina laknata karena laknatan silu esabaka turun iya laknat alaman kanjama hador mahadir iya manuka rojul. Walam yanfa jeng penolak iya man anhu tirojul. La takipanna jeng ulah titing sayasuna anjen inda rajulin deket penjelasi yuk drobu anu ditengah irojul madluman bari dolim. Inna laknata karena laknatan silu esabaka turun iya laknat alaman kanjama hador mahadir iya manuka rojul. Walam yanfa jeung penolak ieu man anhu tirajul. Wala ngadauh Ibnu Abbas. Wa qala jeung ngadauh sallallahu alaihi wasallam layan bagi sepantas temenan. Limriin pikeun jama syahida anu hadir ieu imriin maqaman kana hiji tempat. Ieu anu eta teh maqaman hakun ari hak illa takallama aing ngomong ieu imriin di kana hak. Ayeuna karna takallama layu qadima eta temajuskeun ieu takallama ajalahu kana ajana ibliin walayu rimau jeung tengah halangan ieu takallama uka ibliin rizqan kana rizki wa anu ari rizqan law eta pikeun imriin temenan pikeun jama anu hadir kana hiji tempat eta dia tempat aya hak terkecuali ngomong kana hak. Wa hadza hadis itu dari hadisnya dulu eta nukeun hadza hadis ala anu kana satuna kalakuan jeung tinggal aya juzu eta temenan. Naon dukulu 2000 dolamati asup kana pirang-pirang imana pirang-pirang jam dolim. Wala pasapoti jeung pirang-pirang jam kasek. Wala huduru mawadi jeung temenan hadir kana pirang-pirang tempat allati anu yusahadu ditingali naon almun karumun karep tiari lati mawadi wala yusdaru jeung teu dibisakeun naon ala sagiri kana ngarobah ieu munkar ainau karena satuna kanjeng nabi qala eta anu kanjeng nabi Allah natula para Allah natu ari laknatan tilu eta bakal turun ieu laknat salaman pajama hadal hadir ieu men. Walaya juzu jeung teu meunang lauk pikeun ti jalma. Naon musyahadatul munkari ningali kana munkar min gori hajatin tina sakalaya pangabutuh. Ieu sidaron karana nyieun alasan sadu teh. Ieu sidaron karana nyieun alasan di anopu saeuna si jalma adizun apa. Walihada jeung karana ieu la ya juzu lahu musyahadatul munkar. Ya taruh milih jamaatun jama loba minas salafit ulama salaf al-uzlata kana uzrah limusyahadatin karana ningalina jamaah kabeh al-munkarati kana pirang-pirang munkar diintaran ningali ya aswafi di pirang-pirang pasar ya aswafi di pirang-pirang pasar wal a'yadi jeung dina pirang-pirang lebaran nyidun a'yadun wa majami dina pirang-pirang tempat kumpul
wa anzim ya tapkeun kana musyaratin jeung apesna ieu jamaah sami anit pangiri tina ngarobah wa zajar ya intaro jamaatun yaktabi eta ngamisikeun ihaza luzumal hadri kana mesti ninggalkeun liya khalqi ka makhluk walihaza jeung karna ieu tadi Qala nadawu sa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah masaha hente lumaku saha asuwahu pirang-pirang jama anu lumaku wa khallau jeung ninggalkeun ieu suwah kameh duarhum kana pirang-pirang anak kana pirang-pirang imahna ieu suwah kameh wa auladahum jeung pirang-pirang anak asuwah kameh illa bimislima angin kusababat illa bimislima aing ku pantarna perkara nazala turun ieu madina ka urang tarea dina ro'aw dina waktuna ningali suwah kami asyarro kana kagorengan qazharu anu estu percaya sar wal khairu jeung kana kalusan kodin darosa anu estu narima leungit ieu khair wa ro'aw annahu la yu'manu mimman takallama waro awal jeung nekankeun ieu suwah kami annau kana saestuna kalakuan jeung tingkah layu balu eta moal ditarima ieu hak liman tiga mata kallama ngomong ieu mah waro awal kalpitana walam ya'manu anta sariyahum waro awal jeung ningali ieu suwah kami alfitana kana pirang-pirang fitnah walam ya manu jeung setengah rasa aman ieu suwah kami anta sariyahum kana yang datang ieu fitan umka suwah kami wa ayyan sila jeung yang turun naon al azamu siksaan biula ikal qaumi kaitu kaum alam yaslamu tuluy teu salamet ieu suwah kami minhu tina azab kesalamat Yesus akan berazab paro'au anna mujawarat asibahi wa aqlamu kulli khairun min mujawarati ulaika ini mujawarat haulai paro'au jeung nekadekeun Yesus kabeh anak mujawarat asibahi kana saetuna natanggaan ka pirang-pirang satogala wakla bukuli jeung ngadahar pirang-pirang alab-alaban sayuran jeung ngadahar pirang-pirang sayuran khairun etalawnya alus min mujawawati ulai tibatan natanggaan ka itu kaum kabeh dina ini ndrakane kaum kabeh Tuma qira'atu limata ya Umar bin Abdul Aziz papiru kanapan papiru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Papiru nang kudu kabur aranjeun sampai ilallahi ka Gusti Allah. Inni saestuna kami teh rasul nya. Lakum ka aranjeun sampai minhu ti Allah. Nadhirun pengingsieunan mubinun anu pertela. Mubin anu pertela. Qala ngadahu Umar bin Abdul Aziz. Paparok tuluy kabur saha kaum. Falau lama ja'alallahu jalla sana'uhu. Falau lama salamun teu ari perkara jala nu ngajadikeun sallallahu Gusti Allah. Jalla ma'agung naon sana'u ngalam ka Allah. Bin nubuwati dina sifat kanabian. Nina sirri buktina rahasia eta maujud lamun teu aya rahasia nu dijadikeun ku Allah dina sifat kanabian lakueuna bayakin ngucap kuring ma lapan ma hum bi afdola min haula ma hite ari anbiya kabeh anbiya kabeh di afdola eta lebih utama min haulai tibatan itu kaumun kabeh paparo kaumun mante umari anbiya kabeh di afdola eta utama min haulai kaum kabeh bima dina perkara bisa balagona
Lima dina perkara balaguan tepi ieu ma ka urang sarea ngabalaguanna karena malaikat kasaeuna pirang-pirang malaikat alaihi salam la talaqahum eta yen mapang ieu malaikat hum ka kaumun kabeh waktu sofihum jeung sasalaman ieu malaikat hum ka kaumun kabeh wasahabu jari meja wasiba jeung pirang-pirang satunggalan kamuru eta ngaliwat ieu sahab jeung tiba diadin pasalasai dina kaum kabeh payuna diha tuluy ngagero ieu ahad kana ieu sahab jeung siba patujibu tuluy ngajawab ieu sahab jeung siba uka ahad wayasaluhu jeung nanyakeun ieu ahad kana ieu sahab jeung siba ayana umirtu aena kamana umirtu diparentah kuring patuh biruhu tuluy ngabejakeun ieu sahab sibah ukahan walaisa dinabiyyin walaisa dari lain itu ahad dinabiyyin eta nabi wa qala jeung ngadawu sabu rata lanu qala ngadawu sallallahu man saja mahabaro anu hadir ieu man maksiat kana maksiat pakarya tuluy mikanya wa ieu man kana maksiat panata utah kaya kada men gobat eta samar ieu men ana tina maksiat pamandeun saja mak goba anu samar ieu man pamandeun saja mak goba anu samar ieu man an hatina maksiat pahabah tuluy mikaresep ieu man kana maksiat maka anu utah kaya satuna man habaro eta hadir ieu man kana maksiat wa makna hadis jari mana hadis ayah duro etayan hadir ieu man li hajatin karena pangabutuh awajat tapiko ayah duro awajat tapiko atawa kebenaran naon jirian dalika berjalan itu maksiat bayana yadai antarna harupun man wa amal huduru anakon ari hadir kos dan dari maksud pamamnuun tah eta dipegah bidalil hadis kalawan dalil hadis al-awal kaiji waqala jeung ngadawu sareng salam waqala jeung ngadawu Sa'id bin Mas'udin lanu qala ngadawu sallallahu ma ba'ata dan kusna Gusti Allah kan samanjana nabiyan sayyidina illa walahu angin jeung eta tepikeun nabiyan hawariyu ari pirang-pirang anu nulungan ay ansarun hawariyu ari pirang nulungan ayam tutu tulis cicing saan nabi bayana al-zuhurihim antaran harupuna itu hawariyu kabeh madina waktu saan ngarasakeun sallallahu ta'ala ya malu isnamakeun atau migawe namakeun ieu nabiyu fihim di hawariyu kabeh di kitabillah kana kitab Allah wa bi amri jeung kana parentah Allah hatta iza qabado sehingga di mana-mana nyabut nyawa tengah mawatan teh. Hatta idza qabado sehingga di mana-mana nyabut nyawa Allah Gusti Allah Nabi kana bin Allah maka saat itu sah al hawariyun kabeh. Ya amaluna dari ngamakeun ya hawariyun kabeh di kitabillah kana kitab Allah wa bi amri jeung kana parentah Allah wa bi sunnati nabiyyin jeung kana sunnah nabina ya hawariyun kabeh. Faidan qaradu tah di mana-mana deak marawat Paidan kodo tadi mana-mana beas ia hawariyun kabeh kana sah kabuktian mimba dihim era tapinasun hawariyun kabeh sah kaumun kaum ia rekabuna tumpak kenai maksudnya sah kaumun kaum ia rekabuna anu naik atau tumpak mana ia kaum kabeh ruusal manabiri kana pirang-pirang luhur pirang-pirang mindan karena dalam luar biasa minta ya puluna sa kaum yarkabuna anu naik ya kaum pameru usaha mana diri anak perantang luar perantang minta ya puluna dari ngomong ya kaum kabe mak kana perkara ya ripuna anu nyawa ya kaum kabe wa ya maluna jeung ngamalkeun atau migawe ya kaum kabe mak kana perkara yun kirun anu yun kare ya kaum kabe
Ngomong karena perkara menyerah tapi nggak maafin mah karena perlu ingaran. Faidaru ayatum tadi mana ningali aranjeun kabeh dalika kana itu yaquluna ma ya'rifuna. Yaquluna ma ya'rifuna fa haqqo ala kulli mu'minin jihadum. Fa haqqo ta misti ala kulli mu'min kasafur iman naon jihadum merangan kaitu kaum kabeh. Dia di ulengan mukmin. Failam yasati kalamun tekawasaya mukmin pabilisani takulitana mukmin. Failam yasati kalamun tekawasaya mukmin pabiqabita kuatana mukmin. Walayasa jeung teu aya wao adzalika. Ada tetap jenis satu kelangan teh sabadana. Tetapnya satu kangen itu biqabi naon Islamun Islam. Wa qala jeung dawu Sa'id bin Mas'ud anhu ana kabuktian sanu qaryatin ali kampung ya maluna eta migawe ieu lo qarya kabeh ieu maasi kana pirang-pirang maksiat. Wa kana jeung kabuktian tihin eta di allo qarya kabeh saha arba'atun nafarin opat jalma. Ana golongan. Opat jalma yeun kiruna anu inkar ya arba'ah kabeh mak kana perkara ya maluna anu migawe itu ahlu qarya kabeh. Pakola tuluy ngucap sadum salah sahih arba'ah kabeh. Pakoma tulinangtung sarun salah sajina ya arba'ah kabeh. Pakola penutup ahade. Innakum sayakuna aranjeun kabeh tak maluna eta migawe aranjeun kabeh kaza kana wa kaza janu. Pajala tuluy tumandang ieu ahad yanhaum eta nyina ieu ahad ka ahli qaryah kabeh. Payudiruna usena bedakeun ieu ahad ka ahli qaryah kabeh dikobi iman. Anak gorengna perkara yasna una anu migawe ieu ahli qaryah kabeh. Pajalu sulit mana ia ahli Korea kami yaruduna eta nolak ia ahli Korea kami alikahan wala yara awuna jeung tengeureunan ia ahli Korea kami ana amalin tina pirang sangpawan ahli Korea kami pasabahum tuluy nyarekan ia ahad ahli Korea kami pasabuhu tuluy nyarekan ia ahli Korea kami ukahan wa qatalahum jeung merangan ia ahad ahli Korea kami pagolabuhu tuluy ngalindih tengelehkeun. Panggolabu tuluy ngelehkeun ieu ahli Korea kadukaan. Pak kazala tuluy nyingkahan ieu ahad. Tumma qala tuluy ngucapahan. Allahumma nambusti inni sayyidun abdi. Qadna hayatuhum eta geus ngejah abdi. Ka ahli Korea kabeh kalam yuti nguni tuluy tuturut ieu ahli Korea kabeh abdi. Ieu kesin detik. Wasabab dum jeung nyarekan abdi hum ka ahli Korea kabeh pasabuni tuluy nyarekan ieu ahli Korea kabeh ni kabeh. Pakota tum jeung merangan abdi hum ka ahli Korea kabeh pagolabuni tuluy nyarekan ieu ahli Korea kabeh ni kabeh. Tumma zahaba tuluy indit ieu ahad. Tumma qoma tuluy nangtung sal akharu jaman sejen panahum tuluy nyegah ieu akharum ka ahli Korea kabeh. Palam yuti tuluy teturut ieu ahli Korea kabeh ka akhar. Pasabahum tuluy nyarekan ia akharum ka ahli Korea kami pasabu tuluy nyarekan ahli Korea kami uka akhar. Pa'tazala tuluy nyingkahan ia akhar. Tumakola tuluy ngucap ia akhar. Alon gusti ini sayyidun abdi qad nahayatum eta bismillah abdi hum ka ahli Korea kami palam yuti nguni tuluy tuturut ahli Korea kami ni kami. Pasabahum jeung nyarekan abdi hum ka ahli Korea kami pasabu tuluy nyarekan ahli Korea kami ni kami. Walau kota tum jeung lamun merangan abdi hum ka ahli Korea kabeh lagu labuni penyakit nyalahekeun ahli Korea kabeh ni kami tumma zahaba tuluy indit ieu akhar summa qoma tuluy nangtung saha salisu jam katilu panahahum tuluy nyegah ieu salisum ka ahli Korea kabeh palam yuti tuluy tuturut ahli Korea kabeh ka salis pa'tazala tuluy nyingkahan ieu salis. Ya maka para hiji nyarek weung kuat itu nyarekan itu merangan patazala tuling nyingkahan ya salis tumakola tuling ngucap salis Allahumma non gusti inni sa'atun abdi qadna ayatum eta bismillah abdi hum ka ahli Korea kami palam yuti muni tulis turut ya ahli Korea kami ni kami
Walau sababtum dalam menyarikan abihum ke ahli karya kami. La sabuni saya menyarikan di ahli karya kami. Walau kota tum dalam memerangan abihum ke ahli karya kami. Labuni saya menyalahkan di ahli karya kami. Tumma zahaba tuli indit ya tan. Tumma koma tuli nangsung sarobi ujang opat. Pakola tuli ngucap ya robi. Karena ona-ona ogenan. Allahumma nun gusti. Tahun robi. Allah gusti. Ini saya kun abdi lauk nahayatum etala menyudah abdi kali karya kabe. La asauni. Saya tinyulayaan iali karya kabe ni kabe. Walau sabab tum dalam menyerahkan abdi kali karya kabe. La sabuni saya tinyulayaan iali karya kabe ni kabe. Walau kota tum dalam memerangan abdi kali karya kabe. Labuni. Saya tinyulayaan iali karya kabe ni kabe. Umadaba tuli indit ya robi. Orang ada usaha Ibnu Mas'ud bin Royanu. Karena kabuktian sah ar-robi zaman kopat. Adnahum etapang leuwih handapna itu arba'atu nafar kabeh. Adnahum etapang leuwih handapna itu arba'atu nafar kabeh. Naona manzilatan martabatna. Wa qalilun jeung eta saeutik di diaranjeun kabeh misluhu arifan sarna irobi. Maqala jeung ada usai itu Abbasin radhiyallahu anhu ma dia diucapkeun naon ya Rasulullah. Ya Rasulullah atuh laku nah bakal dirusak. Naon al-qaryatu kampung wapia atuh laku nah bakal dirusak. Naon al-qaryatu kampung wapia jeung eta pieu Korea as-salihuna al-jamu saleh kabeh. Kala ngadawuh Rasulullah naam bener. Kira ikapeun naon pabima lapan pabima. Pabima tah sabab naon? Ya Rasulullah, kala ngadawuh Rasulullah bisahawunihim. Kusabab gagampanganana ieu salihun kabeh. Wasukutihim jeung repena ieu salihun kabeh. Alama asillahi ta'ala kana pirang-pirang maksiat Allah Ta'ala. Itu ngajengereun cara ma'ruf. Wakolan dengan daun saja biru bin Abdillahi kolang ngadaun salam. Awak maparwi saha Allah usi Allah tabaraka ma berkah Allah wa ta'ala jeung Allah ila malakin kaidi malaikat mina malaikat tina sapana pirang-pirang malaikat. An saestuna kalakuan jeung tingkah iklik eta kudu ngabalikeun anjeun Madinah takaza kana kota anu wa kaza jeung anu ala ahli ahli ieu Madinah. Pakola kudu ngadaun malak. Ya Rabbi, Rabbi inna fihim saya kena etap itu ahliha sampai abdaka ayah abdi gusti. Ulanan tegasna kiamat. Lam ya'sika kematian bulan kapamusti orpaten kalawan sakit panon. Qala ngadaw Allah. Ikliba kudu malikeun anjeun. Kudu ngabalikeun anjeun. Kudu malikeun anjeun ha itu Madinah. Alaihi kapulan wa alaihim jeung ka ahliya kabeh fa inna wajau karna saya sunat banget na pulan lam yatamak etang temerengut ieu wajahu piya dina agama kami ya maksudnya mengambil agama ya agama kami taatan dina waktu sama sekali. Wakolat dengan ada usah satu kolang ada usah salam. Muziba disiksa saha ahlu Koreatin ahli kampung dia anu etep di Korea. Samania ta'asaro hari 18 naona alpan rebuna. Samania ta'asaro hari 18 naona alpan rebuna. Tidak 18.000 jana. Amalhum anu ari amana ieu samania ta'asar kabeh. Amalul anbiya'i eta saperti amalna pirang-pirang nabi. Qalu nadaw sahabat kabeh. Ya sahabat kami, ya Rasulullah, kaifa kumaha? Kumaha uzibah? Kaifa kumaha disiksa? Qala nadaw Rasulullah. Lam yakunu ente kamuktian ieu samania tu asal kami yang doguna eta benu ieu samania tu asal kami lillahi karena Allah
Walayak muruna jeung teu marentai samaniat asar kami bieu ma'ruf kana kalusan walayan hawana jeung teu nyegaya samaniat asar kami anu munkar kana kamungkaran. Pan urwatan dikantap di urwah ana abika sampai di bapana urwah qala ngadu abihi qala ngadu Musa Nabi Musa salam ya Rabbi karabi ayu ibadika arisa pirang-pirang abdi Gusti abu eta lagi dipikar ilaika munggu Gusti qala ngadu Allah allazi yatajama yatasarru anu gagantangan ieu lazi ila hawaya karena makahayang karidoan ila hawaya kana karidoan kami kama yasa sarong seperti yang dagantangan naon anasu manuk garuda ila hawahu kalau dipikayang na koyet ila hawahu kalau dipikayang koyet nasru walagi jama yukallifu anu mardih yalazi diibadi kapiran-pirang abdi kami asoli asai kami kama yukalifu seperti yang mardih sasobiu budak disadi kana pentia susu walagi jenjama yaldobu anu bendu yalazi ida utiat di mana-mana dilakonan naon maharini pirang-pirang diharamkan bukan ama yang dobu sapertian bendu naon annamiu matan tutul linasi karana nafsuna namir fa innan namiro karana matan tutul iza wadiba eta di mana-mana bendu ya namir linasi karana nafsu namir lam yubali anta mardul ya namir Kola salati sana sejama-jama am kasuru yang seru am kasuru atau loba iya nasab pada ya dulu ala fadilati bati ma'asidatnya aupi Waza jeung ari ieu hadis nu bieu nu qala Musa teh hadis ya dulu eta nukeun yaza ala fadilati isbati kana kautamaan dari karena Allah isbah ternyata amar ma'ruf nahi munkar ala fadilati isbati kana kautamaan dari karena Allah masyidatnya hafiz serta banget hasian waqala dengan daun sabud darin Al-Ghifariyu qala ngadauh Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ya Rasulullah hal min jihadin naha aya dina perang jihad hal min jihadin naha aya dina jihad Goeri Italia muslimina anu salianti merangan aja musyrikan deh. Pakolat indahu sallallahu alaihi wasallam. Naam benar. Ya Abu Bakar. Inna lillahi ta'ala. Etun epetikeun Allah Ta'ala mujahidina aya jamun jihad kabeh. Sila ardi di bumi. Afdola anu leuwih utama minas syuhada'i sifat sina mujahidin afdola anu leuwih utama minas syuhada'i tibatan pirang-pirang jaun mau syahid. Ahyaan tur pirang-pirang hirup marzukina tur dirizkian kabeh. Yang suna alal ardi. Yang suna alal ardi. Mujahidina fil ardi afdola minas syuhada'i. Yang suna lempang ia mujahidin kabeh ala aluren bumi. Yubahi agung-agungan sallahu Gusti Allah bin mujahidin kabeh malaikat as-samai kapirang-pirang malaikat di langit watu zayyanu jeung dipapaesan
Lahum pikani tumujahidin kabeh naon jannatu surga. Watu zayyanu jeung dipapaesan lahum karana itu mujahidin kabeh naon jannatu surga kama tazayyana seperti yang make papaesa ummu salamat li Rasulullah salam karana Rasulullah salam. Faqala kuling ada Abu Bakar radhiyallahu ya Rasulullah wa man jeung eta saha hum ari mujahidin kabeh qala ngadau Rasulullah al-amiruna nyatan jama marentah kami dia ma'rufi wa nahuna saniyum munkari wal muhibbuna jeung jama mika cinta kami billah agama Allah wal mubiduna jeung jama mika wa kami billah agama Allah mika wana maka batur dengan demi agama. Tsumma qala Rasulullah walladzi nafsi biyadihi walladzi demi dat nafsi anu ari awak kami biyadihi eta tangan kawasan lagi innal abda saya tuna abna Allah minhum tisabana mujahidin kabeh layakunu eta yakin kamuktian ieu layakunu eta yang kamuktian ya abda ilbur pati eta tetep dina wa pati pawur syuhada pil gurpati eta tetep dina kamar pokok guropati anu tetep salureun pirang-pirang kamar pokok guropi swadai anu tetep salureun pirang-pirang kamarna pirang-pirang jalma sahid lil gurpati eta pikeun kamar minha dina itu lil gurpati eta pikeun hiji kamar minha tina sapalina guropat salatu mi'ati alfi badin hari 300.000 panto minayakuti inayakut wal zamrudi jeung zamrud al-ahdori an-hajjo ala kulli babin tetap dina lureun kaban-kaban panto nurun ari cahaya. Wa inna rajula jeung saestuna hiji lalaki minhum ti sapalina mujahidin kabeh layu zawaju eta yakin bakal dikawinkeun ieu rajul bi salati mi'ati alfi haroah bi salati mi'ati alfi haroah 300.000 pirang-pirang bidadari urun haroah 300.000 pirang-pirang dari siroti torti pirang-pirang anu monokkeun kana paningana siroti torti pirang monokkeun kana paningana ingin terus sureulek parona kulama kapata sama sangalieu ieu rajul ila wahidatin kawan saiji min hunna tisapana salasumi ati alfin panazoro tuli ningali iya roju ilaya kawahidah takulu tangu takwahidah lau karoju akal kuru na inget anjen yauma kaza dina poe anu wa kaza janu amar tak marenta anjen dia ma'rufi wana eta jeung juga anjen anu munkari kulama nadoro sama kaningali si rajul ila wahidatin kawan saiji min hunna isapalina tu salatu mi'ati alfi haro zakarotna nyarita ke ieu wahidah lau karajul makoman kana tempat amaru anu marenta ieu rajul di dina ieu makoman di ma'rufin kana kalusan wana jeung ieu rajul di dina ieu makoman anu munkarin dina pembaran. Pakola jeung ada usaha Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ngucapkeun ya Rasulullah ayu suwadai karisa pirang-pirang jaman mau sair akramu eta leuwih mulia kalau Allah munggu Allah azza wa jalla. Qala ngadau Rasulullah rajulun yatalaki qoma anu nangtung irajul ila walin madep ka jaman ngawasaan Zairin al-laku
Walin itu jadi peka penguasa. Ila walin kaya mawasan jen latut pamarotuli marenta irojul kawalin dia marufikan kalusan wana umjeng minda irojul kabu kawalin hanya mengkali kena pementaran. Pakotalau tulimayan iwalin rojul eta suhada lewih muaya mungu Allah rajulun koma ila walin jairin fa'amarahu bil ma'rufi wa nahu 'anil munkari faqatala sahih fa ilam yaqtuhu ta'lamun temaihan iwalin ukarajul fa inna qalama kasatuna qalan la yajri eta mereka berjalan di kolam alaihi madarat karojul. Jadi mau dituliskan sama kagorenganan. Ba'da zalika ila sabadana yaitu amarohu bil ma'ruf. Wa in asa jeung sanajan hirup ni rajul. Ma dina waktu asa hirup ni rajul. Waqalan jeung ada sangat Basri rahimahullah qala sallallahu afdalu syuhada'i ummati arifan leuwih utamana jerang-jerang jalma anu maot syahid di umat kami rajulun eta laki qoma langsung rajul ila imamin madhab ka imam ja'il latut pamaratul marentah rajul ka imam dia ma'rufi wanahu jeung nyegah rajul ka imam anu munkari faqatalau tulimayan ieu imam ka rajul ala zalika karana itu amarohu bil ma'ruf. Padalika itu rajul asaidu eta jaman mawasaid. Manzilatu ari martabatna rajul ya jannati di surga bayan hamzata eta antara hamzah wa ja'far jeung ja'far. Waqala jeung dawu sa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kami tunggu pingkuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya puluh baring ngadawu Rasulullah. Bisa eta goreng puara sahala kaumun ari kaum mahsus bisa. Kaumun ari kaum layak muruna anu pemerintah ye kaumun kabeh bil istiqan adil. Bisa dia eta goreng puara sahala kaumun. Kaumun ari kaum layak muruna anu pemerintah ye kaumun kabeh bil ma'ruf kana kalusan wayan hawana itu walayan hawana. Wayan hawana jeung penyegah ye kaumun kami anu pangkaran. Amal asaru anapan ari pirang-pirang dawan sahabat pokon pola saya tajis nadaus Abu Darda lanu lita murunna kudu marentah saya tuna anjeun bil ma'ruf kana kalusan ieu teh walitan hawunna yamalitan hanna lita murunna kudu marentah saya tuna anjeun bil ma'ruf kanusan walitan hawunna jeung kudu nyegah saya tuna aranjeun kami anu munkar tina kemunkaran awalayu salitonna atawa yakin bakal ngawasakeun sallallahu Allah alaikum karanjeun kami sultan karaja zaliman zalim aya celu anu teu ngagungkeun ieu sultanan kabirakum kanu kolotna aranjeun kami walaya hamu jeung teu kawalas ieu sultanan sogirakum kanu leutik aranjeun kami wayat jeung ngaduha wayan jeung ngaduakeun alaihi madarat kasnotonen tahyarukum pirang-pirang anu alus aranjeun kabeh palayus tajabu tuluy teu disubadanan sahalahum pikeun itu khiar kabeh wayan jeung ngaduakeun alaihi madarat kasnotonen yarukum palayus tajabu tuluy disubadanan sahalahum pikeun itu khiar kabeh walat kuatasan siruna jeung menta tulung aranjeun kami palatus mentoruna tuluy teu ditulungan aranjeun kami watasan siruna jeung menta pangampur aranjeun kami palayus baru tuluy teu diampura salakum pikeun aranjeun kami wa qala jeung adawu Hudaifah radhiyallahu anhu wasila jeung ditaros Hudaifah anu